Nyi, kakak sapoe ditinggalkan, kang meuli geus asa sono. Nyi, ini tega tuh, tinggalkan akang sorangan. Nyai, Nyi, Nyai gitu. Sepangling. Nyi. Nyi. Nyai uyi. Nah, cek akang oge. Wah kuat ninggalkeun akang mah kakak sapoe. Akang teh ngangenin. Hei kangen ya emang. Oh si abah mah. Kemana gitu? Subang. Subang. Iya, mata ke belasok tituanan, belasok gede debu. Jeung deui emang Nyai kuat gitu. Sare serangan, peting-peting, uang ngeukepan. Kaya. Nyai ge. Sono mah sono we, pura-pura. Nyi, makan pelarian dia tadi. Akang lapar Nyi. Nyi. Nyai, ngajarkeun ama ge ka salaki. Masih kena merhatikan karena dahar salaki mah nuhun Nyi. Akang teh lapar sapoe can dahar. Nyai, sare ini Nyai lagi capek sih gana mah. Nyi. Nyi. Bobo. Atuh ucul-ucul heula baju rek bobo teh. Nyi. Karunya capek mun di jalan. Nyi, akang gugahkeun nya kayaknya. Akang rek sare heula nya, tos ngarona peuting tadi, nya. Pete urang sarerea panjangna di anu mulya Ramana Said Abdullah ibuna Titi Poli jeung si RT nya. Hah? Jam genep. Nyi. Nyi. Kunaon teh gahudakeun akang? Akang kaburitannya rek poli jeung si RT. Si RT ngamak beureunan ieu. Akang teh datang. Aduh. Naon ieu teh? Astagfirullahaladzim, Gusti Nu Agung, Nyai. Nih. Nah, mangrupna teh aya di dieu. Ari Nyai nemen-nemen teuing ka salaki teh. Salaki menta dipanghudangkeun jam 5. Kaburitan kieu ya. Kumaha aya ku si RT? Ari akang datang poporongot. Nyahotak. Nyai geus sageuingkeun ka akang.
ngagoingkeun ti Hongkong, lamunnya ge ngagoingkeun pasti akang hudang atuh. Ari akang teh maca eta gigireun akang. Maca ya maca tah hudang geus jam 5 mana bisa hudang atuh dihudangkeun kudu kieu mah ari ngahudangkeun mah kieu ye nyi akang gugah terus tabul 5 kitu atuh Akang ge kanyai nitahna ku tulisan. Saruan nih oke. Ai. Apalagi aku tulisan. meni nemen-nemen teuing ka salaki teh jadi era yo ku RT Sabar teuing. dasar hakadeun teh telo Cak, orang duduk di sini yuk. Yuk. Ayo. Kira-kira ya hadiahna naon ya teh? Kayu nyaho, orang buka we yuk. Wah, teh menang 20.000. Lu menang 20.000, coba teteh orang buka. Menang antingan. Ayo orang tangan deui. Ayo kan deui. Kita coba menang 20.000. Coba teteh. Menang barahanya. Wih, menang 50.000. Asik, bisa jalan-jalan, bisa ke mall. Coba orang tangan deui, besing we ayaan 50.000 udah beli baju, terus beli aksesoris. Eta mah di mana Cikina? Di teh nanti loba kene da teh ubed. Oh, sabarahaan Cikina? 2.000-an teh ubed, hayu buru gram meser. Hadiahnya lumayan. Tuh Caca ge menang 20.000. Tuh kamu dia Tiara menang 50.000. Geningan nih gara dedenya hadiahna. Nya tuh kan rezeki anak soleh teh Oh, ubed. gitu. Nya. Nyantos atuh teh ubed ge hoyong ngiringan meser Sugan we teh ubed menang 100.000. Ya entu catung ke bagi-baginya. Nya. Kayaknya mun teh ubed menang ke diberek ku teh ubednya. Bagi-bagi teh ubed tong. Ke ku teh diberenya. Teteh rek meser aja entin. Enak. Nyek, rekam mana? Ye, eta nyai kadina kahareup. Kasaha? Eta perlu lah mesti kalau nanya. Pokoknya nyai perlu enak mah. Lain. Majarnya ya jadi raka heuh eta teh bener. Geuning nyaho. Nyaho lah, geus ear atuh satetangga kabeh. Geus alarapalnya. Barukankeun. Terus kumaha eta Kang Sodik meureun lamun jadi randa nyai? Kan bae masing-masing mah nyai si akang sabodo teuing eta mah. Bener. Kan bae da geus. Pona mah geus kitu mah masing-masing. Kumaha lamun ke si Akang ka si randa anah sok. Nona si randa anak teu meunang si akang kudu si randa anak eta. Randa ateul. Nyai teu ridho lamun si akang kudu ke si randa eta. Nah, gini teh. Pokona mah nyai mah izin deh ke si randa eta mah. Pokona si akang rek kawin ka sawae meunang. Nu penting asa ulah si randa ateul eta we. Geuleuh nyai mah ti baheula. Tapi bener kan? Nyai teh bogoh keneh. Bogoh kumaha? Teu nyai mah teu bogoh ka si akang. Ngan nyai mah embu we. Ka si randa eta mah. Geuleuh nyai mah ti baheula. Berarti lamun kasasaha meunang mah kumaha lamun ka si ieu ka si Ubed sok. Si Ubed. Heuh, randa geus lila. Si Ubed masih akang moal kuatin. Beratnya teh si Ubed teh. Nya berat gede. Lain berat nu kituna. Kumaha tuh? Loba hayangna. Bukan teh berat gede. Kumaha lamun ka mama sok ngepo teh Kang Sodik sok ngopi wae di ditu di warung si Entin. Randa eta mau bohai. Gelis di Entin mah. Si Entin eta moal. Soalna si Entin mah riweuh nya teh apaleun. Si Entin mah riweuh. Riweuh kunaha? Riweuh moal bisaeun si akang mah ka si Entin mah moal bisa. Ngunahun ngawarung nya Randa. Bohai. Gane ngomongkeun main kitu. Kumaha lamun jeung Randa anyar kasih nok. Nok. Komo kasih nok moal kuateun pisan. Jeung nyai wae si akang elehan. Komo kasih nok nyaho teh si nok boga jurus. Jurus naon gitu? Jurusan teh bogo si nok teh. Tonton.
buku. Heeh. Kumaha sendok buku? Satek boga tah kitu anu kitu teh. Oh. Iya. Heeh. Taruh kankeun si Senop. Geus ah. Iya. Heeh. Ari mah mana ka mana eta? Mani gaya. Gaya kumaha ieu teh ieu alat-alat tas nyerpis di Bali. Di Bali. Heeh. Anu naik kapal teh kitu. Teu kudu naik kapal tuh ke Bali mah. Hah? Naik naon atuh? Naik angkot we nepi 5.000-an ge. Sok menyawae. Yeh, Bali mana kitu nyai? Emang Balina di mana mana? Eta babakan Leo. Oh, di Sugante Bali mana? Geus atuh nyer ka ditu nya. Heeh. Yeh, keheula. Naon deui nanya wae. Aya omean teh di imah. Oh, aya omeaneun mah ieu nya. Istrikaan jeung kipas jeung cokot ka ditu ka imah. Aya Kang Sodik tuh. Aya. Mantak nyerek ini oge puas akang di mata kedahar. Geueuh nya bekas akang teh suka itu cokotnya. Oh, yang. Geus suka itu. Nyai, Naon? santok boga teh kumaha? Kieu tas anak bogo teh. Buak teh rupa kapis. Kamana sih? Mate menilila-lila teuing ubed teh. Rek mangkat coba ih. Tah geuningan. Mak, ari mantos di mana sih menilila-lila teuing kaluar teh? Emak tas teu rencangan emak, tas uleman. Aya naon kitu? Henteu ubed teh rek minta artos ka emak. Kanggo naonnya artos? Nyam jang meser ciki 15.000. Ah meni segala meser ciki, meni jiga budak leutik bae. Nya pokona mama ubed teh rek bisnis. Pokona ubed minta duit 15.000 weh. Oh, nyesok atuh. Kumaha dipasihan ge. Tah, engke teh duit sakieu teh jadi 100.000. Pokona ke digantian ku ubed. Bakal leuwih ti sakieu we pokona mah. Mama sore salat heula nya, salat asar heula. Nyantos satunya mah ubed rek angkat heula nya mah nya. Heeh, teu sok ade ati-atinya. Nyai. Nyai. Naon maman ai mana guguruan wae. Yeh. Eta duit 20.000. Minta duit jang naon 20.000. Jang meuli Tino. Ayeuna minta duit ka nyai jang naon. Nyai marek mere duit soten ye. Lamun barang nang geus anggeus, ayeuna kipas angin geus huru muter kipasna. Terus istrikaan geus bener panas ku nyai dipake. Karak nyai mere duit. Ieu mah barang na geus can anggeus can naon geus minta duit. Heuh maksud Maman mah ayeuna Maman teu boga duit. Talangan heula ku nyai 20.000. Eueuh moal mere. Pokona mah barangna beres. Moal ah nyai mangke geus barang geus anggeus karak nyai mere duit. Bisi teu bener ke maneh. Padit. Nyalin pedit barangna heula ka dieu. Gawe. Kebiasaan seblak. Gaweana encan duit minta teh heula. Lamun bener ke pagaweanana. Sebener pisan. Man. Yeh. Pak Sekdes. Aya naon, Pak? Jager. Yo, man. Ieu teh laptop teh rusak. Pang Rusak? serviskeun ya. Nuhun, Pak. Ya. Emang rusak naonna, Pak? Ieu teh layarna parem ieu teh. Oh, hareum. Heeh, mun bisa mah anggeus ayeuna nya. Lamun ayeuna mah abi teu tiasa, Pak. Soalna masih seueur padamelan anu sanes, anu can kagawean. Yang geus lah isukan-isuk nya. Soalnya ieu data-data penting di dieu kabeh, isukanna dipake presentasi. Nya atuh kin ku abdi wengi diusahakeun lah, Pak. Tah kitu nya. Nuhun. Kin enjing lamun tos raeng sema ditelepon kin atawa dianterkeun ka Bapak. Tah kitu. Atuh nya ieu. Nya atuh. Atuh saya buru-buru nya, man. Pak. Lamun tiasa mah sapalihna tuh ayeuna, Pak. Sabaraha? 100 we wios, Pak. Aya rek. Yo, Nuhun, Pak. man ya. Saya Nuhun, buru-buru ya di rumah Nya, Pak. Nya. Man ya. Nuhun, Pak. Serviskeun isukan ya. Nuhun. Nah, lumayan, Pak. Junuk waktu datang mangsa
Nyai, ngeruaskeun wae Ubed. Kunaon ari Nyai? Ubed mending riwaskeun. Nyai kunaon? Ubed teh nyahoeun. Nyai teh keur kesal. Keur ijid pokona makasih akang. Yah, sok ijid kunaon coba. Pokona mah Nyai mah keur keheul kasih akang teh. Rek mentaris cerai pokona mah Nyai kasih akang. Ye, ulah kitu Nyi, ulah cerai-cerai. Ubed ge sarua pernah nyeri hate ku salaki. Komo Ubed menepi ka ditinggalkeun da salaki Ubed balik di ka nu kolot. Eta masalah mana dat dae ka salaki batur. Ye, lain kitu atuh Nyai da kumaha atuh. Nyai oge nu kusorangan. Loba keheul kasih akang. Komo si akang kawas gitu pokona mah Nyai mah ayeuna mah rek cerai pokona mending si akang. Tong kitu Nyai, mah Nyai arek jadi randa. Urang beli ciki yuk. Beli ciki naon? Yeuh, kamari Ubed teh ningali si Caca, si Tiara teh ya. Menang hadiahna menigara rede nyi dinu ciki eta teh aya 50, 20, 100. Coba Gede-gede ting hadiahna meulina di mana sih? di warung Entin, Cek Entin. Di warung si Entin. Heeh. Ari Nyai boga duit sabaraha? Ieu Nyai boga 20.000 sasa pamulangan kamari ongkos. Nya Ubed aya 15.000. Ayo atuh buru Iya bisi saya tuh lah. Bantuan beresan ieu Nyai. Ayo. Masuk bawa Nyai mau sapunya. Buru bisi pamulangan. Tuh, gak ada borong sama teh Ubed. Iya tuh nyebelin. Pokoknya tuh mangga. Lumayan bet loba ieu. Oh, nya tuh. Nuhun. Nuhun ya. Karek balanja geus diborong deui. Mana bednya? Berat ya. Naon nu kieu Nyi? Dengan lain dulu itu Kieu geuningan nu. Lain aya dari Ieu naon jerona Nyi? Duit Nyi? nah lain 500 pen cek ubed cenah 100.000 anu Nya hoda kamari masih Caca eta 1.000 Nyi. ubed mah eta teh ieu budak eta Suka nu lain sama coba Nyi. Hai, Allah. tuh ieu naon budak ubed nu kieu emang Nyai boga budak leutik Ya ubed teh nyaho Nyai. ubed mah Nah, anu karari. ubed mah teuing Nyai beurekeun Mah, tuh nu kieu deui ubed kunaon kitu ubed ieu naon nu kieu aku ubed teh eta Nyai ieu tuh aya piringan lumayan Nyai jang ieu. Ngeunah wae emang Nyai budak leutik papasakan nu kitu tah tingali ieu naon ieu ubed tingali ubed nu kieu patut tuh tingali ubed mah ngabohong Nah, hiji deui suga Nyai eta 100.000. ubed mah kitu balik mana ubed eueuh menang duit sabaraha duit nyawe 20.000 dibelikeun ciki kabeh ubed mah ngabohong Nah, teh nyaho atuh ubed mah Nyai da teu nyaho Nyai meuni keur kasal oge boro meuni mangkat jeung maneh meuli ciki
Nyatu udah kan kamari Ubed ningali si Caca, si Tiara, marunang garden, nah ayo nanti bang 1.000 marah. Ah mana mah? Tadi kan dicaya 20.000 dah. Ih, ari nyai kan ieu mah babarengan Ubed oge sarua mah. Saha nu ngajakanana Ubed gantian pokona mah duit nyai 20.000. Nya Ubed teh boga. Baik pokona mah. Gara-gara Ubed tah duit nyai nu 20.000. Allah, sia. Dasar sia si Ubed. Mun apa ini? Apa nyai? Tong dibawa atuh nyai. 20.000 nyai jadi. Ubed, kunaon neng Ubed? Ubed teh dicarekan ku si nyai, pedah tadi meuli cike hek teh hadiah nanti bang 1.500 ah. Tong sediknya saya meneng urang ulin ah. Ngada kumaha itu atuh ada si nyai na minta digantian. Keun bae engke kumaha digantian. Geus tong ceurik, mending urang ulin ah. Yuk. Turun heula tuh, nya. Naik nanti heula ieu turun heula tuh. Dah hese tinggal di tuh, tinggal di. Turun heula wayahna. Nyari tadi cenah sita naik di heula ayeuna sita turun kumaha sia ama. Heuh, tinggal di hese turun heula sepi deui.
Si Nyai arek naon atuh meuni. Halo Nyi, aya naon? Ari maneh mama, mau itu diangkat-angkatnya itu nelpon teh tadi. Ciga pejabat wae meni hararese. Ya biasa we atuh Nyi, tong kudu jeung urang. Ya kesel nih teh. Paklu ka maneh teh ieu teh rek nanyakeun kipas. Kipas mah geus anggeus kali nyokot. Ya geus bawa isukan mah ka dieu nya kipasna nya. Sabarahaeun atuh? 100.000 Nyi. Minuman penting maman ngomean kipas kudu 100.000. Geus 50.000 isukan anterkeun ka dieu. Yeay, mainnya 50.000 kumaha sih? Ya maman sing karunya atuh ka Nyai. Nyai teh urang usahakeun ayeuna mah. Geus 50.000 nya. Heuh, pan eta teh omeanna teh loba. Kan kipas teh cara roplok, omeanna loba. Sing karunya atuh man ka Nyai teh. Pan ayeuna Nyai teh urang usahakeun. Heuh nya geus, isukan kipas dianterkeun. Kan istrikaan disita kumaman. Soalna eta bayareuna mahal istrikaan mah. Heuh sokeun bae lah. Engke lamun geus bayar kipas, sekarang istrikaan anterkeun. Tangke lamun geus payu, kipasna punya dibayar ke mamannya gitu. Yeay, aing mah ripuh keneh wae ah. Pengen ah. Dasar si paman belegu ngomong can angeus si paruman. Nyapan emang sakieuan, entin da soalna henteu sadayana nu diulem teh ngan khusus kader-kaderna hungkul. Oh, perwakilan. Ya. Kira-kira ari urang dikumpulkan di dieu teh dalam rangka naon gerak ngarariung kieu teh? Saur nama aya penyuluhan program PKK Ibu. Kamana tuh pas sekdes teh nya? Kita tadi nya Panas Mitos poe. gak aleuh ini gimana canasa gitu geus poean coba nyamuk gawe. Tah gede pasek. Si kasep. Aduh, punten ibu-ibu, ieu teh telat. Ih, Aduh. nyawios we atuh. Pesan bapak mah sawios di penana. Iya. Urang teh bapaknya kabi deh. Naon? Ari itu naon pasekna? Kita mah ona teh pernah pakai baju seksi ka dieu mah. Asa nu resep meureun. Anu rek meuli kipas teh ngomong janji jam 2 ka dieu ka Nyai. Can datang keneh wae ditungguan. Jam 3 kieu ya strak asar can datang keneh wae jelema teh. Kali Nyai keur butuh duit pisan ieu teh. Tak jual kipas oge. Nih, Ampurasun, rampes. Sahanya ieu? ieu nu kamari di Facebook teh, tarik beli kipas. Oh, nah asa beda kieu nya. Goreng ya? Lain di Facebook mah dina foto teh meuni profilna meuni kasep sia. Teu nyaheulkeun supaya airnya tol. Jadi arek beli kipas. Nah, jadi arek deuna. Oh, ya, sok atas saudaranya. Oke, siap. Kipasnya ku nyari ke canaknya. Nya nya. Sok atas saudara. Nah, ieu kipas lagi. Meuni alus kieu ieu teh. Ih, Kipas lagi. tuh. Meuni alus kieu kipas lagi. Nyai lamun teu butuh duit mah, lebar kita ka jual kipas teh. Heula. Ieu naon kipas? Tutupna eueuh. Ieu make lakban. Dina Facebook mah alus Nyai. Ye, ari si Neng. Sarua wae. Eta fotona dina profilna mah meuni sakitu kasepna. Geuning kenyataan mah meuni goreng patut kitu. Sia gara-garana. Ah, kumaha sih? Sok atuh cobaan heula. Ieu nya punya urang colokeun nya. Alus si mah kipas teh tarik pisan angin lagi. Tuh kan halus kan? Cingke lah biasa heula. Aja gitu.
Kunaonnya? Nyetrumnya. Sanes. Nyai getek kita kunaon padanganna diutak-utak gitu. Engke mah bakalan leuwih ketek deui. Meureunana aku orang mau bisa nyumbang lagu organa sama besar. Keur mah korek, gorengnya pantas we Kang Sodik.